Ama Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy alladzina yaquluna bana atuban ba'da iz daita wahab para iwahtu iman yakin Allah subhanahu. Alhamdulillah saya dina keneh Allah subhanahu waktas hirup dan ibadah ke Allah subhanahu ta sabadana jalma ke zaman Rasulullah SAW bikin ka Rasulullah anggap jalma sedamang elok bahkan Rasulullah dugikan eta jalma bubukaan kalimat adzanali dan ka eta jalma ieu mah lain gering ieu mah bener para iwatu iman nu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala sabada jalma ya dina jalan ka Allah subhanahu diutus seorang rasul beres ajaran Islam ka nyuhunkeun ka Allah subhanahu mugia Allah ulah dicok abdi sadaya teh kan sabada Rasulullah diutus kami 23 tahun doa geuning urang sok sering doa Rabbana la tuzigh qulubana wa anta iz hazaitana wa hab lana min ladunka rahmah eta teh nuduhkeun pikeun kekuatan keyakinan tetep tumetep ka tauhidan ka Allah subhanahu dakeun ari ngadu eta tapi menta kanu sejen dina doa eta teh teu berfungsi di urang sadaya nu nganaan sering urang sadaya kalimat Rabbana la tuzigh qulubana artos keyakinan tumentep kana ajaran Islam kana katauhidan ka Allah subhanahu wa ta'ala panyuhunkeun urang Rabbana la tuzigh qulubana mugia Gusti ulah nyondongkeun abdi sadaya kana kasasaran ba'da iz hazaitana sabada Gusti parantos masihan pituduh ka abdi sadaya nyata seorang utusan anu tadi wa hablana min ladunka rahmah kurniaan Gusti abdi sadaya teh ku rahmat Gusti nu aya di sagedengeun Gusti innaka angkal wahhab saestuna Gusti maha pemberi sanan teh Gusti sok mas lain sasaha Allah subhanahu kitu nuduh tetepna katauhidan ka Allah subhanahu wa ta'ala sabab kian urang oge aya sejen serta urang tumetep ka Allah subhanahu wa ta'ala tuan hirup urang sadaya geus ditutupkeun ku rizkina waktu mautna sarta aktivitas nu ku urang dilakukeun eta sadayana tos janten
yun aw sa'idun ang kacilakaan jeung menang kabagjaan eta sadayana. Para iwati iman, alhamdulillah na panginten Jumat anu kahiji di Sabtu punten. Dinten Jumat dong itu biasa urang anu cabang okay. Anjeun ping para iwati iman eta panginten ka ala kadarna isi ya acara kodos mungkin Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil fala hadiya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la Tahun saubana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiku ammamu antada'a alaikum kama tada'a akalatu ila qasfatika faqala qailun wa min qillatin nahnu yauma idin qala bal antum yauma idin kasirum walakinnakum gusa'u kagussa'il syaili wala yanzi annallahu min suduri aduikum mahabata minkum wala yaktibanallahu fi qulubikum fahan faqala qailun ya Rasulullah wa ma wahan qala hubud dunya wa karahiyatul. Para hadirin kali pangaosan hormatan syukur. Alhamdulillah yang sami-sami manjatkeun puji miwah syukur Allah Subhanahu Karena urang sadaya nawanci anu kiwari dina saatna masih kena dipasihan jata Yusua ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kena dipasihan kasihan sehingga orang sadaya biasa ngamanfaatkeun jatah dan tolabul para bapak, para ibu, para pemuda dan anu kasus kali kina ieu langsung dongan sesiteogikeun bapak diharandap cengkuring di luhur hapun
kuring patos sadip takut. Anu satrasna ke para bapak, para ibu. Dina ieu kasempatan aya sababaraha hal bekal dan bekal teh. Seueur anu cenah kusim kuring kepala wargi. Lantaran biasana lamun sok beres pangosan bubar pokok biasa nama. Tapi dari zaman teu. Biasana naon biasa atas lebang komotas sepuh. Tadina ieu kasempatan paeutna sim kuring sanes bade ngaguruan. Tak ieu makalah hiji makalah anu dicana ku sim kuring mah makalah auseun ayeuna tentang alwahan nu ke sakedap deui ku sim kuring di guar. Nu kadua di antawisna keputusan Dewan Hizbah nu mangkurang sadayana kedah ditaatan. Aya 10 keputusan Dewan Hizbah di antarana tentang Imam Mahdi, turuna Imam Mahdi. Teras naon kitu makanan tina daging anu bersih lepat. Pokona mah aya 11 keputusan Dewan Hizbah namun anu kita acan ditangtoskeun teu acan diputuskeun kumargi dina waktu sidang Dewan Hizbah Ustaz Aceng anu dan maklana jasa hadir dumateng kan teu tiasa diputuskeun eta. Anu diputuskeun dina Dewan Hizbah mah 10 keputusan. Namun dina ieu kasempatan kusim kuring dicandak oleh eta teh kanggo aoseun ibu-ibu sadaya. Kanggo aoseun ibu-ibu sadaya teh antawisna hukum mempercepat kelahiran dengan operasi sesar berdasarkan kepentingan pribadi. Itu aya kanggo ibu-ibu da papa-papa mah moal mungkin sesar da moal hamil. Rasanya kanggo ibu-ibu. Tas kaduana teh antawisna sareng perkembangan zaman anu pada dasarna perkembangan zaman ieu manusia tidak bisa dikendalikan tina moral. Kan tujuan anak naon pemerintahan ayeuna teh revolusi mental. Tapi pada dasarnya lebih naon kitu teu acan aya keberhasilan revolusi mental. Nu jelas nama revolusi anu semakin ka dieu teh semakin mundur. Sehingga Dewan Hizbah memutuskan dina anu ka-10 status nasab dan waris anak yang lahir dari wanita yang dihamili oleh ayah kandungnya. Dinangtos moal samata-mata ngalungsurkeun suatu keputusan upama ieu teh acan kejadian. Dinangtos parantos kejadian naon margina. Margina nu dibahayakeun nu paling bahaya teh rencanana revolusi mental mengembalikan manusia kepada akidah Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata revolusi mental itu tidak berhasil dan tidak bisa terwujud di kalangan atau di negara orang. Makanya para wargi iwatul iman rahimakumullah. Dewan Hizbah nguningakeun sapertos kitu yen ieu teh tos tumiba lantaran pada dasarna tak teh kawisna tos ngalaksanakeun aturan sebagai para bapak, para ibu, para pemuda oge murangkali sadaya hormatkeun sim kuring. Sim kuring oge bade dibaca ieu makalah teh tadi di utak-atik teh. Di antawisna dina Quran. Surat Hud ayat ke-15. Man kana
yuridul hayatad dunya wa jinnatahan wa fi ilaihi a'malukum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Mata kepala wargi watul iman rahimakumullah, penyair di Mesir Ibrahim Adam nguningakeun al jannatu kafirun ad-dunya merupakan jannatul kafirun serta neraka merupakan naon kerjalma-jalma anu ariman. Cek Ibrahim Adam satos kitu, dunya teh merupakan hijul mukminin, penjarana pikeun jalma-jalma nu iman. Wa jannatu kafirun sarta surgana pikeun jalma-jalma. Maka dina ieu kasempat netelakeun jen ayat anu Allah nguningakeun ka sahabae. Ka sahabae jalma-jalma anu miharep kahirupan dunia. Mangga Allah. Ku kaula bakal dibere naon anu bikayang kumarane. Naon anu bakal diusahakeun kumarane kaula bakal dianteu. Malah ku kaula bakal disampurnakeun kahayang marane. Di dunia jeung kaula moal ngarugikeun, moal marane moal dirugikeun dina. Ta ieu palawargi watul iman rahimakumullah. Netelakeun pakuat pakait sareng kahirupan manusia bahwa manusia teh ti antawisna min nutfatin khalaqa faqaddar. Manusia teh nyaeta tina satetes mani urangnya serta diciptakeun jeung qadaroh katantuan. Tadi kan saur pembuka protokol Pak Ustadz Herman tua jamaah nguningakeun bahwa manusia itu sudah ditakdirkan ditakdirkan ku Allah naon bagjana silakana jeung sajabana rizkina eta sadayana parantos ditantoskeun ku Allah ditantukeun. Tumasabila yasaroh sarta eta jalma teh terus Allah Subhanahu wa taala bakal digampilkeun jalana. Manusia teh ku Allah Subhanahu wa taala digampilkeun ngan panginten Bapak Ibu sadaya anu ngahesekeun teh lain ti Allah. Lain ti Allah. Nu ngahesekeun teh nyaeta manusia sorangan. Kamari kejempling-jempling rakyat terbejil turan prestasi man keras jempling eta mah teu ditor ketul jam iku pikir eta mah antos katantuan dihamal mah hukumna ge haram gitu. Tong diulak alik ku pikir klasik, tong diulak alik ku pikir kontemporer. Itu mah ketentuan. Rame. Naon cenah? Berinvestasi. Tugan lamun dibere investasi ku minuman keras mah ku membuka pabrik minuman keras. Itu meureunan.
Di satu sisi aya anu satuju alatan lantaran kahirupan negara, kahirupan dunia pada dasarnya geus kakorogotan kulobana hutan. Di satu sisi aya teu satuju. Naon teu satujunya? Lantaran geus jelas-jelas ngalanggar katentuan Allah Subhanahu wa taala. Ngalanggar katentuan Al-Qur'an, tong dipahamkeun deui. Tong diutak-atik deui cek Qur'an A, cek Qur'an B, ulah sampai ke jawaban jadi C. Seueur mangpaatna. Matak Allah nguningakeun diharamkeun teh dengan kagaduhan katangtosan. Yen eta teh bakal nyilakakeun manusia. Pan geuningan kulobana oplosan teh manusia loba nu karacun. Adituna bakal kae. Loba jalma anu dibunuh alatan ku minuman akalna teu sehat jadi bebas tina termasuk palawargi iwatul iman sadaya. Jalma-jalma geus leungit akalna. Geus leungit akalna lantaran ku ieu hal tadi. Sehingga ayana ku tanpana kesadaranana manusia. Sehingga muncul weh aya bapa ajinahan jadi budak. Rata naon? Mental. Harita hayang revolusi mental manusia, anu dieusian lain mental manusia justru jadi ngaruksak namanya. Ayeuna teh palawargi sadaya, urang sadayana teh ti antawisna kerip. Keur ceurik, lamun ceurik teh mah. Naon cenah Bu ceurik? Karaos ku ibu ceurik naon Bu? Barudak urang sok ayeuna ibu-ibu kesulumputan hayang diajar barudak ayeuna. Naon alasanna? Eta cenah bencana wabah Covid. Supaya ulah nyebar mata rantai tina penyebaran virus Covid-19 sehingga loba anu dikorbankeun. Baik ayeuna pan 1 tahun. Kacan tiasa diajar. Jadi ajan mah barudak lamun rek neangan loba Bu dina Google oge tinggal muka. Naon anu kahayang dina Google loba. Tapi anu sulit teh ngadidik atanapi ngarobah karakter barudak, ngajadikeun mental barudak eta anu susah. Ku ibu-ibu, ku bapak-bapak terang ngajar, ketang sok ngajar di imam ibu. Kalintang pusingna nyabunya eta ngajar barudak lamun geus di imah. Kadang-kadang urang teu apa pelajaran oge kan. Anu antukna jadi pasea jeung budak teh. Kadituna budak Korea moe diajar. Babawe abringan ka itu ka dieu. Anu mencetak di sakola tujuanna mencetak karakter akhlak jalma. Lamun teu aya istilahna tatap muka teu aya na. Aduh harapan jeung guru di sakola eta barudak jauh tina membentuk karakter. Naon anu kaalaman ku barudak ayeuna loba ngalawan ka kolot Bu? Sok. Loba nyereng ka kolot. Pengaruhna naon? Na HP tina eta tina game biasa. Lamun barudak keur main game pita salat daripada ngagugu kalakan nyarekan ka kolot. Karaos ku ibu sadayana, musim kedua ge sami, kagadu murang kali. Dia merupakan yang tawisna palawargi sadaya kalintang ceurik. Hal sarupa kieu. Malah ayeuna mah pan ujian geus teu aya barudak teh. Paling ge dinia ujian teh bakal aya. Ngan duka teuing ujian teh duka online, duka sifatna luring. Teu apal, beja-beja mah tadi serapat simkuring di PC.
uap teh cenah bade daring, cemkuring teh kaabotan daring. Aku diajar ruku nanti praktek sholat kudu daring. Beda deui pelajaran diniyah mah jeung pelajaran umum. Ya diajar maca Quran gitu. Ya diajar nanti praktek wudu, praktek sholat. Mudah-mudahan ke dina tanggal 27 sampai ke tanggal 30 budak diajar teh ulah dari ujian teh. Dugaan we engke mah jadi sifatnya seperti biasa, cenah rencana seperti biasa gitu. Mudah-mudahan. Eta palawagi sadayana. Jadi segala rupa teh naon anu sebutkeun tadi jeung kepala wargi sadaya. Tingawitan bencana, tingawitan karungsing tiwa ngawitan masalah. Eta teh merupakeun sadayana oge kahirupan dunia anu kaalaman kurang sadayana. Setiap anu ku Allah Subhanahu wa taala diuningakeun bahwa barang siapa yang menghendapi kehidupan dunia kecuali Allah kaulah bakal menyediakan kaulah bakal mere eta kehidupan dunia teh. Bakal dibere ku Allah Subhanahu wa taala kehidupan dunia hayang naon anjeun. Matak jalma Yahudi, jalma Nasrani, lobana jalma beungan ku Allah di doja. Orang-orang kafir sadayana hampir naon? Doja ku Allah dina kabeungaran. Matak jalma kafir masuk baleuk. Beda jeung umat Islam salangsar. Lantaran di doja ku karena ku kabeungharanan aku kaula bakal diuji tadi. Lantaran maranehna minta kahirupan dunya jeung perhiasanana dibere imah, bere imah. Durung mobil kitu keneh. Ku Allah bakal diantar sing sajalma anu hoyong miharep kana kahirupan dunya. Enggak. Jadi bapak sadayana horong miharep kahirupan dunya. Enggak, ku Allah bakal dilaksanakan. Malah ku Allah bakal disampurnakeun. Yang jabatannya sok kalau dibere jabatan. Yang pak kekayaan ku Allah dibere. Bere ku kuring kekayaan. Marane anu minta kahirupan dunia jeung sagala eusina perhiasan-perhiasan anu aya di dunia ku kaula bakal dibere bakal disampurnakeun. Jeung kaula moal nyoconteng moal ngarugikeun marane lamun ceuk eta kahirupan dunia di nepi kayang. Tapi omat palawargi sadaya eta teh merupakeun naon papaes kehidupan dunia. Lantaran palawargi watul iman sadaya yang dina kahirupan dunia teh lamun urang sadayana kurang-kurang nyepeng kana aturan Allah. Lamun urang sadayana kirang-kirang atanapi kira telat nyepeng kana aturan Allah sarta hadis. Atanapi dina nu ngatos jarang maca Al-Qur'an. Bisa-bisa urang terjalikeun malah majalma anu sok maca Quran wae ge. Coba tijalikeun lantaran naon? Lantaran ku kabodohanana sarta ku katipuna dina kahirupan dunia. Palawargi watul iman rahimakumullah. Aya dongeng sakedap. Di hiji kampung aya masyarakat ngariung. Jalma teh ngariung nya eta tempat teh. Naon anu diriungna teh? Tepira eta nu diriungna teh anjing. Ogog lan urang teh. Terus namanya anjing teh. Sing adu rayong di dinya teh si masyarakat eta teh. Peda anu boga anjing
Eta jalma teh nu ngagaduhan anjing teh nyarita ka jalma-jalma nu keur ngariung tadi. Eta si anjing anu pae teh hayang dimandian. Geus dimandian hayang dikapanan. Geus dikapanan hayang disolatkeun. Anjing. Ibu-ibu payus teh jeung hukum kitu teh. Bu. Ari anjing maot kudu dimandian maot kan. Maot kan. Ari anjing pae kudu dimandian teh, Bu. Anjing lagi baha eta mah, Bu. Cek nu boga teh cenah teh anjing teh kudu dimandian lantaran meuli oge mahal. Ulah mun dipiwarang eta piwarang ngamandian anjing ibu kersa teh. Kersa ibu enggak kersa. Wah, gitu. Saya aturanna leres, Bu. Saya sok pilarian. Tapi kekeh eta anu boga anjing teh Ibu minta dimandian si anjing nate. Kekeh we. Cek jalma ieu teh teu meunang aya anjing mah teu kudang dimandian beda jeung manusia. Lamun geus dimandian terus we eta si anjing teh dikapanan seperti di manusia. Terus we disolatkeun. Cek eta anu boga anjing ka jalma anu keur ngariung. Pada nurut moal. Oh, da ibu terang. Dan anjing lain manusia. Tapi kekeh ibu. Si eta jalma teh anu boga anjing teh kekeh we. Kudu di naon sesuai manusia. Dimandian, dikapanan, disolatkeun. Sabab eta anjing teh wasiat cenah kitu. Teh eleh-geleng masyarakat di dinya teh. Anggil we kiai anu dikolotkeun atanapi cek paribasana mah eta teh jalma teh memang pada dasarna sada molotok kana agamana. Anggil we tak kiai teh. Naha maneh teh cenah ngaboga anjing tapi eta anjing maneh teh hayang dimandian seperti jalma. Nya apa ieu mah cenah ieu si anjingna beda cenah hargana mah. Aturanana cenah eta cek kiai teh aturanana dimandian. Komo deui jeung kapanan ditambah di jeung salat. Aturanana sok teangan. Tapi kiai cenah ieu teh anjing teh bare wasiat. Wasiatna teh anjing teh eta satengah kape harta. Anu kape milik kuno boga anjing bakal dibikin. Kanu jalma anu sok ka jalma. Eta si kiai nu tadina nyebutkeun teu meunang teh Olohnya bener Ashabul Kahfi cenah kitu. Nya Ashabul Kahfi cenah. Sok kancangan bisa di mandian. Bisa di salatan, bisa di kapanan. Ya iya dirobah kitu. Nya pada ieu mah cenah Ashabul Kahfi. Dina Al-Qur'an dijelaskeun anu nyumput teh genep jalma hiji anjing na gitu. Tah ieu teh anjing ieu teh titisan Ashabul Kahfi. Kudu dimandian, jeung kudu dikapanan jeung disolatkeun. Peda eta aya implik-implik ngawariskeun wasiat si anjing teh lamun upama aya nu ngamandian jeung anu kapanan jeung anu naon anu nyolatan ka eta anjing sabagian harta nu boga na anjing eta bakal dibikeun ka eta jalma jadi robah eta teh. Robah. Naon anu dikapimplang ku si kiai tadi teh? Harta punya. Harta. Hukum anu tadina anjing teh teu aya aturan kudu dimandian, teu aya aturan teh di kapanan, tapi teu meunang disolatan, nalika geus aya implik-implik wasiat kitu jadi robah. Tenang saya malah
Katurunan Ashabul Kahfi gitu cerita. Kapalawargi watul iman rahimakumullah. Maka ku Allah subhanahu wa ta'ala dilebarkeun eta teh. Jalma teh bakal serupa kitu. Lamun anjeun miharep kana kahirupan dunia maka kaula bakal mere ta perhiasan teh. Maka kaula bakal mere dunia teh jeung perhiasanana. Kaula moal ngarugikeun anjeunna kaula bakal nyampurnakeun anjeunna pek we. Lamun anjeun miharep kehidupan dunia mah sakarep anjeun. Tapi ulaika ladina laisa lahum fil akhirati ilannar. Itu jawabanna teh. Tah eta jalma teh nyaeta jalma-jalma anu moal menang pikeun maranehanana di akhirat ilannar kecuali dialungkeun kana neraka. Lamun arakeun investasi negara, nah iya ka dieu. Ayeuna teh loba jalma anu berfatwa seandainya itu untuk investasi negara untuk membayar hutang negara bahwa itu bisa dilaksanakan lantaran kecil madorotna. Tah eta nu nyarita anu tadi teh tah beda ti kitu anu tadi teh. Nu tadi teh gitu tah. Anu nyogrogkeun hukum anu geus buleud eta hukum teh dirobah. Lantaran naon? Lantaran aya implik-implikna di tukang pikeun kahirupan maranehanana bakal nyenangkeun. Kahirupan naon? Kahirupan dunia. Mataksur Allah Subhanahu wa taala jalma anu kitu ti antawisna moal bagian fil akhirati di akhirat kecuali eta jalma teh di neraka ilannar bagianna. Buka tah bahasana teh Quran surat Hud ayat ka-16. Biasa diangos lah. Itu tapalawargi iwatul iman sadaya. Maka wenggeus kitu teh lamun ulama enggeus berfatwa seperti kitu Pak. Lamun orang-orang anu berilmu geus berfatwa seperti fatwana Ashabul Kahfi si anjing boleh dimandikan, boleh dikapani, serta boleh dimandian. Aya implik-implik wasiat dina boga anjing gitu. Maka kehidupan umat Islam itu akan rapuh. Seperti rapuhna naon kai anu geus kagegelan kurinyuh. Memang pada dasarnya mah kai teh bertahan lama. Tapi lila mah digorogotan kurinyuh lantaran kekebutuhan dunia bakal hancur, bakal teep. Maka Rasulullah SAW anu diriwayatkan ku Abu Daud dan pawargi tiasa nguning ngata eta hadis tadi anu kusum kuring diuningakeun diaoskeun kepala sadayana. Di Sauban beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, akan datang waktunya umat Islam diperebutkan sebagaimana diperebutkannya makanan yang dihidangkan. Iraha ayeuna tahu Rasulullah SAW umat Islam teh hiji waktu Pak. Umat Islam teh bakal diperebutkan seperti di katuangan anu tos disayogikeun dina meja perebutkeun teh.
Iraha diparebutkeunana waktu legislatif loba jalma-jalma anu ngadeukeutan ka umat Islam. Atanapi naon? Dina waktu pemilihan presiden. Terus naon deui? Fatwa-fatwa tentang wakaf tunai. Atanapi tentang zakat fitrah, umat Islam diparebutkeun lantaran di jerona aya madu. Tapi lamun aya nadirun ancaman atawa kesehatan, umat Islam teh aturanna teh dikasisikeun. Seperti tadi ayana aya madu sehingga hukum anu tadina A dirubah jadi B. Ayeuna teh saputos kitu. Maka tina eta riungan, tina eta majelis, faqala qailun wa min kilatin nahnu yaumaidin. Jak eta jalma naros ka Rasul. Ngajarawa pirak ka Rasul. Dudupi dina waktu sarita. Dina eta waktu umat Islam teh dina poe eta teh takdi qailun kanapi umat Islam. Kala Rasulullah ngawaler eta pertarosan bal antum yaumaidin katsirum. Eta umat Islam teh loba. Loba umat Islam teh eta teh dina waktu sarita. Tapi palawargi sadayana umat Islam teh kuloba-lobana dina eta waktu. Umat Islam teh seperti budak anu aya dina luhureun cai. Dia makin ayah sekene sawahnya bunya, apanya? Cobi ku ibu katingali upama ayah budak cai sawah, sok ayah dina luhur teh budak baheula mah. Dina kokocoran ayah budak dina luhur. Lamun katebak angin eta budak teh haliber nya bunya. Kawa kene dia mau matak makin kuring ngaroskeun oge. Ta umat Islam teh sapertos kitu, Bu. Umat Islam teh saur Rasulullah yaumaidin kasiron seueur nama. Tapi umat Islam teh seperti budah buih anu aya dina julhureun cai. Nalika katebak angin eta budah bakal ngabur paburun cai. Teu aya kakuatan eta budah sehingga rapuh kakuatanana eta budah teh. Kemana-mana. Daya kekuatan. Naon sababna umat Islam ayeuna teh aya kekuatan? Lantaran palawargi sadaya umat Islam dina waktu alina teh aya kekuatan. Kata jalma-jalma nu kafir ti antawisna maranehanna waranieun ka umat Islam. Lantaran umat Islam ayeuna keur ngalaman musibah. Kaiji diadu dombakeun, kaduana geus teu pageuh, teu panceg dina aturan Allah. Tapi sanes palawargi sadaya. Sehingga lamun umat Islam meskitu surah Allah Subhanahu wa taala min suduri aduwikum. Eta musuh-musuh marane teh bakal dicabut rasa kasieuna musuh-musuh. Teu ngarasa sieun ku umat Islam teh, teu ngarasa gentar ku umat Islam teh. Sok sanajan umat Islam loba lantaran umat Islam bagaikan buih anu aya dina luhureun cai. Saha anu ngutak-ngatik hukum Islam teh pikir teh? Orang Nasrani lain, Bu. Orang Yahudi lain anu ngutak-ngatik eta hadis teh. Anu ngutak-ngatik hukum pikir teh.
Saha atuh umat Islam anu pada dasarna maranehanana boga panyakit anu ngahinakeun. Panyakit hina ku Allah teh tah. Rasul teh sebutna teh. Penyakit anu hina. Naon anu penyakit teh? Qulubikum wahan. Eta penyakit hina teh. Penyakit hina nyaeta jalma-jalma umat Islam teh bakal hilang kekuatanana, bakal rapuh pisan, musuh-musuh Islam bakal waniun karena ka Islam sok sanajan saeutik pangeusina pengikut umat non Islam boh eta man Nasrani, boh eta man Yahudi, maka eta teh lantaran umat Islamna geus ngagaduhan penyakit hina. Naon penyakit hina? Al-wahan. Nah, ieu dina kesempatan anu bakal dibahas teh al-wahan. Mudah-mudahan ulah kena ka urang sadaya. Maka narosdi eta jalma teh ka Rasulullah. Ya Rasulullah naon aya sebut wahan teh? Qala Rasulullah ngawalar hubud dunya wa karahiyatul maut. Maranehanana teh palawagi sadayana jalma-jalma anu resep kana dunya. Saha jalma anu resep kana dunya sadayana ge resep kana dunya mah lantaran papaesna anu kalintang edana resep. Ka eta jalma teh kau Rasul jalma-jalma anu ngagaduhan panyakit hina teh maranehanana resep kana dunya sarta maranehanana teh poho atanapi sieuneun. Atanapi naon kitu? Teh sieuneun ku paeh, lain sieuneun ku paeh. Teh sieuneun ku paeh. Naon teh sieuneun ku paeh? Kabuktian palawagi sadayana jalma-jalma anu kakenaan ku panyakit wahan. Wani ngaroba hukum Allah berarti teh sieuneun ku paeh. Lantaran boga anggapan maranehanana teh bakal hirup salamina. Sakurang sadayana kan bisa ka naon? Bisa ka uning ka perhatikeun. Jadi jalma-jalma anu gagaduhan penyakit wahan masa wae saha bae ieu mah. Rek jalma-jalma jalma nu iman. Meureun ka ditu napasek. Munafik gitu. Eta teh palawagi sadayana jalma-jalma anu gagaduhan penyakit wahan maranehanana resep ngutak-ngatik kahirupan dunia, resep kapapaesan ku kahirupan dunia sarta maranehanana teu sieuneun ku paeh. Lantaran wani naon-naon anu disebutkeun ku manehanana nyimpang tina aturan Al-Qur'an. Ka jalma-jalma anu jalma-jalma anu munafik, jalma-jalma Islam. Lantaran anu apal hukum mah pan umat Islam. Apal hukum. Padahal palawagi sadayana Allah Subhanahu wa taala nguningakeun tadi yen manusia teh ti antawisna diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala tina taneuh terus kadina satetes mani. Tata Allah mere jalan kamudahan, kagampangan ka manusia teh. Allah Subhanahu wa taala mere jalan dunia teh keur kagampangan, lain nganyulitkeun manusia. Gampangeun Allah teh. Padahal lamun ditingali mah dina Al-Qur'an, dina masalah rezeki dina Quran surat Hud ayat kagenep. Allah Subhanahu wa taala teh ngarizekian teh lain ka urang mungkul padahal sakapeung urang sadayana sok sieun. Ketuang, sok sieun budak teu kasakolakeun. Padahal Allah Subhanahu wa taala tadi geus nguningakeun paqadaruhu nantukeun sagala manusia teh saacan dilungsurkeun anak alam dunia. Rizkina, patina,
bagjana masalahna eta parantos ditantoskeun ku Allah Subhanahu wa taala summa sabila yasara sarta terus ku Allah teh sagala lupa permasalahan teh dimudah. Tapi pada dasarnya para wargi sadayana manusia anu mempersulit. Naon cenah ti antawisna Allah ngariskian kanu lain. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata di bumi melainkan Allah yang memberikan rezeki. Tuh, kucing wae geus dibere rezeki atuh. Komo urang manusia beda jeung sato. Tata dia mengetahui tempat berdiam diri. Eta binatang teh jeung tempat nyimpenna naon? Tempat tuangna, tempat cicingna, eta sato teh Allah Subhanahu wa taala geus ditempatkeun. Ting aya tempatna, malah mah aya manuk anu cicing dina jero tangka. Allah Subhanahu wa taala parantos ditempat. Tapi pada dasarna para wargi sadayana manusia mah kitu ngahese sorangan. Majarkeun teh Allah teh saimbang, pancena Allah teh Rahman Rahim. Nah, si eta mah beda jeung kakayaanna nyanyi ditantukeun. Jalma anu beunghar, jalma anu sugih tina hartana bakal ditanya ku Allah Subhanahu wa taala dina akhirat tina kakayaanana di mana menangna, kumaha dipakena. Beda jeung jalma anu miskin. Jalma anu miskin mah moal ditanya kabeungharanana da sidik miskin. Naon anu ditanya? Ka eta teh palawagi sadayana tong hariwang Bu. Rezeki mah parantos ditangtoskeun ku Allah. Tong babaraah ka urang sadaya ka binatang oge ka satuan Allah tos nangtoskeun ka ucing. Ayam onaman diurus ku urang sok diparaban tapi ucing anu teu diurus ucing liar. Lamun dipikir ku akal mah rek kumaha daharna. Tapi pun ku Allah tos ditantos. Lobana jalma-jalma nu teu tijalikeun teh lantaran pada dasarna manehanna teu nahan tapi teu kiatna. Sabu-sabar. Sak jamnya. Jam setelah meeting punya asa jam oge tapi lagi. Ayo ye bela. Angke tiasa diaos ieu mah keputusan Dewan Sibang moal diterangkeun aya eta di dinya. Bekal oleh simkuring waktos pembinaan di PD eta aos sakitu. Das ibu-ibu sadaya muniakeun kitu yen rezeki mah ku Allah Subhanahu wa taala tos ditantoskeun. Ngan manusana teu kiat nampi ujian ti Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali saur Allah Subhanahu wa taala jalma-jalma anu di mana narima masalah dina kehidupan dunia. Di mana narima segala tantangan di eta dunia, eta jalma narimana kalawan hatena sumerah, kadituna sabar, sabar teh hese, sabar teh hese. Jalma-jalma anu sabar ti antawisna bakal ku Allah Subhanahu wa taala dibungahkeun. Lantaran jalma-jalma nu sabar mah ku Allah Subhanahu wa taala bakal diuji. Naon ujianana? Manusia diuji ku Allah Subhanahu wa taala jalma sabar. Manusia sadayana bakal diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Jalma-jalma diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Eta aya jalma anu salamet tina narima ujian, lain kiai tadi anu menang naon, anu pedah ngamandian, anu tadina teu meunangkeun anjing di mandian, di kain kapanan disolatkan.
teu meunang cek kiai tapi ditungtungan ku aya wasiat tinu bogana lamun eta dikitukeun bakal diberes satengah tina hartana, maka eta robah hukum lain kitu. Maka Allah nguningakeun wala nabluwannakum syai'in minal khaufi wal ju'i wa anfusi samarot basir. Tah eta manusia teh diuji kalau Subhanahu wa taala ku rasa kasih, rasa kakurangan, kakurangan, buah-buahan. Eta diuji ku Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupa ujian ku Allah Subhanahu wa taala eta bakal kena ka manusia tadi, maka wabasiri sobirin hubungan jalma-jalma nu sabar lantaran jalma-jalma nu sabar lain jalma anu hina kakenaan ku panyakit wahan. Jalma nu sabar. Wabasiri sobirin hubungan jalma-jalma nu sabar nalika nampi ujian ti Allah Subhanahu wa taala naon anu dikenakeun ujian tadi. Tadi ujian dikenakeun anu ka jalma-jalma anu berilmu anu ngategorikeun atanapi melokeun aturan hukum peda ngaanggapan anjing teh teu meunang di mandian, teu meunang di kapanan, teu meunang di salatan, tapi nalika aya implik-implik na kadunyaan manehna resep kana hubud dunya, maka eta disebutkeun anjing teh bagian tina sisan ashabul kahfi hingga simpang tina aturan. Geus kitu palawagi watul iman rahimakumullah. Kumaha menghadapina eta ayeuna? Leres Pak. Naon anu disiapkeun ku urang sadayana mayunan hiji zaman naon anu tos diuningakeun ku Rasulullah sallallahu. Jalma-jalmana geus loba kana dunya sarta teu sieun kana aturan hukum Allah teu sieun maot tadi. Apa yang dipersiapkan oleh kita? Kau Rasul badiru bi amali solihan fitanan kasita illaili mudlimin yusibihu rajulun mu'minan wa yamsi kafiron au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron badiudinnahu bi arodim dunya. Apa yang dipersiapkan? Kata Rasul, yang dipersiapkan oleh kita adalah mayunan jalma-jalma di mana eta jalma-jalma teh loba fitnah suatu saat, fitanan dina suatu saat itu banyak fitnah. Kadeta dina HP teh fitnah-fitnah teh maruncul. Nu kasup hoak muncul. Kade kabawakeun ku fitnah. Eta jalma-jalma teh loba yusbihu rajul mu'minan. Eta jalma-jalma teh dina waktu isuk-isuk maranehanana ariman. Wayam si kafiron maka sore jadi kafir. Anu tadina negakeun aturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya khamar, yang namanya maisir, yang naon-naon anu kasebut ngudi keberuntungan. Itu pada dasarnya diharamkan ke Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antawisna nguningakeun yen para perempuan-perempuan yang hamil mereka mau sesar untuk kepentingan pribadi, tidak ada kata naon ngabahayakeun keur dirina teu aya ilat kerdirina, tapi manehna keur naon disesar teh keur kepentingan pribadi, contohna keur keberuntungan dina tanggal. Misalkan ayat 17/8/2021. Pancok aya kan budak anu lahir tanggal sekian sok dapat hadiah. Maka lamun eta dipaksakeun sesar eta maka di dia termasuk mendolimi. Kategorina saur Dewan ketentuan bahwa itu
ka ibu-ibu anu sesar keur kepentingan pribadi tanpa ada naon kitu ilah dina anu hartos dilate lamun saupamana dilahirkeun secara normal bakal picilakeun keur budakna obe keur indungna maka eta berlaku meureunna kana sesarna disesar tapi lamun taya ilat naon tujuanna keur kaberuntungan tujuanna keur lain eta termasuk mendolimi maka hukumnya haram. Kemudian anu satrasna tah kitu. Jalma-jalma nu ariman dina waktu subuh, jalma-jalma dina waktu subuh ariman, maka dina waktu sore maranehanana kabeh. Nalika maranehanana keur nantukeun aturan hukum, malah ayeuna mah pan mayit oge bisa jadi tersangka, Pak. Kenapa teh? Mayit anu 8 para syuhada ngejadi tersangka, mayit jadi ketersangka sok teh bukan dina. Kalian jalma mah Pak. Tah seperti gitu tah. Jalma-jalma teh nalika manehna subuh ariman sore kafir, nalika manehna nentukeun aturan Allah bener-bener tapi geus dibere kahirupan dunia, manehna balik kana kafir. Ayum sumiminan eta di waktu sore jalma-jalma teh ariman ngarumpul bebarengan jeung jalma nu ariman wa yusbihul kafiron. Wa yusbihu kafiron jeung eta jalma teh kafir. Itu tidak ada pemadukan seperti budak yang tidak ada punya pegangan. Seperti budak anu aya dina luhureun cai tidak ada punya pegangan padahal aturan parantos ditantukeun. Tah eta ya biuddinahu bi arodin minad dunya, mereka itu Bu jalma-jalma anu ngajual agama dina sakedik kasenangan dunia. Berarti revolusi mental tidak akan berhasil kalau seandainya pada dasarnya ngajauhkeun jelema dina aturan Allah Subhanahu. Terus Bu, insya Allah. Terus Pak, insya Allah. Sakitulah. Ya, sakitu. Kan panginten sakedik kusim kuring diuningakeun bahwa ketentuan hukum di bapana ngajinahan jadi budak naon sabna aya hukum dimunculkeun lantaran ieu kajadian yen mental manusia sarusak geus dahabanasu wa bakianasnas wujud bungkeleukna jasadna we manusia tapi akidahna mah seperti nas naon ai nas teh mo hit naon ai mun teh sato kajelema teh seperti kitu ayeuna maka hukum aturan netelakeun yen bapana upami ngajinahan jadi budakna maka nasabna teh ka bapana biologis lain ka akina. Jadi eta budak teh menang bagian na waris. Kan si bapa teh ngajinahan budakna eta teh budak teh kumaha? Sebutkeun aki dan memang aki, sebutkeun memang bapak dan memang bapak kaluarna di tetapi hasil hubungan anak jeung bapak. Maka ketentuanana cek aturanana berdasarkan hadis-hadis doib anu kusim kuring diuningakeun ka palawargi sadaya jasa dibuka bekalna yen eta teh geunana teh kaayana sebagai biologis yang membuahi rahim menjadi atasnya punya naudzubillahi min dalik. Inilah yang disebut revolusi mental. Betul. Revolusi mental merusak akhlak manusia lantaran hidupna geus nukeurkeun kehidupan dunia. Wah, kusim kuring terangkan lebih jauh. Palawargi sadayana tos gaduh TV, tos gaduh HP, malah mah HP. Dan ingat kurang sadaya teh summa
amatahu fa akbaroh yen urang bakal maut sata maut bakal kubur anu baris nangtukeun urang sadayana amal badiru amal tak gancang-gancang urang sadayana rasul beramal soleh sajan ke bakal datang zaman nu eta zaman teh pantes palawagi sadayana zaman Nabi Lut Allah Subhanahu wa taala nguningakeun tanda tentang kosoanana ku angin topan puting buliung jeung gempa lantaran jalma-jalmana geus ngakuatan seperti satu bukituna deui budakna si Kan'an ku Allah Subhanahu wa taala diteuleumkeun dina banjir anu gede lantaran manehna bedegong ka kolot komo ayeuna mah loba budak anu geus mehan loba budak geus ngabunuh kolot lantaran warisan teu kabere atanapi hayang jajan jeung sajabana ieu geus kaalaman peristiwa anu samemeh ku Allah ditembrakeun dina Al-Qur'an sebagai gambaran sebagai enteungeun ternyata kaalaman na zaman kibari pantes Allah Subhanahu wa taala nurunkeun puting beliung nurunkeun gempa nurunkeun banjir lantaran manusana teu aleling malah mah manusana leuwih teu eling leuwih sah mudah-mudahan urang sadaya nama antawisna pasarian panyalindung Subhanahu wa taala dina hal anu ngajadikeun ruksak na ieu alam dunya geuningan dinas panangan sakitu anu tiasa katur mudah-mudahan non rupi anu dilawi sadayana aya guna katut kuring nama dana aos bu eta anu naon putusan diamana nisbah mudah-mudahan eta janten pegang ka urang sadayana lantaran urang sadayana hidup berjamiah pagekeun Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Ngaturkeun jazakumullahu khairan kan na urang dan bong tempe kabere ya ten teu kabere saha gonggong wak 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 bere cep dahan urang ulas aku qouli hadza wa astaghfirullah